lapar teh. Masangan opat genep, keluar genep opat. Si Ucok kemarin mere 14 di mistik jadi opat hiji anger aing teh eleh. Tapi dah penasaran masang teh. Oh no. Dua angka 1000-an kayak lumayan lah lamun menang mah. Dua hiji 04 nah we 40 nih 04. Lumayan lah keluar kenakalan. Ayo wah kenaon. Iya kena mistik. Oh no. Di Hongkong sugan we. Aya milikna. Emang usum keneh gitu? Tak apaleun. Rame mah. Ieu urang teh lapor Lapor naon? di kampung urang loba we nu reuneuh ti heula. Oh no. Kedua we. Ngelakeun bae. Eta teh cincirining bobrokna moral di desa urang wah. Gua lapor atuh ka Pak RT. Gua kan kokolot di dieu. Wajar awe hamil teu lama. Wajar kumaha? Wajar awe mah hamil teu heula. Kakara ngalahirkeun. Dan ngalahirkeun heula kakara hamil. Oh nya. Kasihan om, pasihan recehna, kamu tuang, abitas 5 dinten tacan tuang. Cik wa, nyengit 2000 kebara main. Kebenaran receh. Iya mang recehna. Kedap. Iya om angsulana. Nah, yang sulana Kumargi dinten ieu abi nuju ulang tahun, aya diskon 50%. Ya bingkisana. bade sakadana tiup lilin. Anjay. Urang mau usaha teh. Rek neusan ah. Nah, Gagal wae. jangan pantang menyerah. Tuh, tempo, bebatuan api. Tidak pantang menyerah. Emang usahana kanu naon? Usahana jualan anak hayam. Dijual ke pasar, teu payu. Dijual ke sekolah SD, teu payu kene. Dijual ke kampung-kampung, angger teu payu. Tapi mah tetap tidak pernah menyerah. Terus ayeuna sukses. Sukses ngagedekeun anak hayam. Wah, kunaon helai wae? Tunduh pi, ya tunduh. Nggak, sarekeun, geus peuting. Wah malah mau sare, tenyekelan duit teh sok teu bisa sare. Nah, Sok bayangkeun lamun uas sarenya. Terus ngimpi hajatan. Nangap dangdut. Terus aya catering. Oh no. Dibayar make naon? Kok teh parusingkeun. Deh, bunga wae ayeuna mah. Cenah boga kabogoh anyar ya, Ja? Iya dong. Sekarang mau udah nggak jomblo lagi. Gaya. Ngomong-ngomong, kabogoh orang mana, Ja? Nah, orang deket masih kena tetangga. Atuh tetangga mah, orang ge apa jalan mana? Saha mena? Eta abogo maneh.